Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kada tiasa patepang dangu di tiasa sesarengan di soksana semong di jaman tarang lawang kungan channel Onok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna orang neras kedian jadongen nu katunda dina dinten kemari jajarna jakalawen jakalawen. Jajarna ajen pangarti dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-26. Ajen pangarti karya au kok tangtosna mudah-mudahan kau ini acara dongeng sunat singan jantan gampang libur kalebu pangabramana liburan ka mitra-mitra sadayana di mana we ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resepkeun seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan pabidamang mah tapi sana udah bikin siang cenah wengina atuh kan nuju teu damang geuling panas tiris manggawe kurang doakeun sadayana mudah-mudahan anu teu damang sing engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pados jeung kolom tinggal waktos mangatur urang dilajengkeun di dongeng Sunda teh wilujeng nganggukeun wilujeng manca dina hapena sawang-sawangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Soma anu memang ngarasa rame di imah teh lantaran katamah di hiji jeung katangan si bibi jeung jadi salakina. Sanajan memang kasebutkeun beban eta si nyai teh tapi henteu keur keluarga Soma. Kasup nu jadi pemajikan anak tangtuna nyaeta Elena. Soma anu neuteup seukeut harita ka Elena anu keur ningalikeun si Neng anu keur ulin maksudna si Neng si nyai anu keur ulin anu diasuh ku si bibi tangtuna. Elena ngarasa ngarakaca katena watir nekaranan geuningan ayeuna mah. Anu tara sieun-sieunan teh cemburu itu jeung ieuna tapi ayeuna mah beuki lila beuki watir ningali kalakuan si nyai anu memang tetela siga budak leutik. Kumaha Elena? Acan pisan watirna geuningan si nyai teh. Andia teh gereng tingali. Ini keur utang rateng barang daharna geus kubrak leutik kumahan ieu nya. Geus kumaha atuh. Akang oge can bisa ngubaran. Tahu ku akang geus diprediksi, ku akang oge geus didiagnosa. Kudu nungguan heula 3 bulan si nyai teh. Oke. Dubaran ku akang. Teu tiasa ayeuna kitu kan. Percuma. Ayeuna oge. Sebab memang terus sagawaya ngubaran si nyai. Akang lain dokter, akang ahli dina masalah kursakan ahli dina masalah terapi. Namun dokter mah iraha we bisa ngubartan. Tapi dokter can tantu mampu, can tantu sanggup bikin ngubaran si nyai. Sebab si nyai kasebutkeun anu bisa dikategorikan lamun ka dokter pasti dikategorikan atanya eta na naon disebut atanya nya keur mah ilang ingatan bisa-bisa dihijikeun jeung jelema gelo meureunnan Karunya teuing kangnya. Ya karunya mah karunya tapi da ari kumaha geuningan. Akang oge teu bisa nulungan ayeuna mah. Wayahna we heula ngawayahna keunana urang mah. Elena jempe harita ngarakacak beneran ningali si nyai. Si nyai anu cicirihilan harita bari ngunag-ngunag teuing naon anu diudag-udagna teu perlu petek ka ditu beretek ka dieu. Kumaha budak umur 5 tahun anu sepulin ku mincir. Kan bedana teh ieu mah geus dewasa atuh.
lamun ditinggali ku lalaki nu lain mah geus tangtu we. Bakal beda. Sabab si Nyai teh kasebutkeun ayeuna mah geus rada katingali kulit pakulitanan teu kaos geteng ting kaos teu heula. Ayeuna mah si Nyai dirinya teh kasebutkeun pakulitanan oge nu rada katingali umyang-umyang we saeutik-eutikeun. Bekilila era-erayan si Nyai teh didinya teh hampir balik deui kana asalna. Bibi harita anu neuteub seukeut ka si Nyai tugasna ayeuna mah memang ngurus si Nyai we sabab masak masuk kadang-kadang ku Soma. Nu penting mah si Nyai ulah nepikakeun leupas di luar tempat eta. Ulah nepikakeun panto muka, lamun panto muka si Nyai sok hayang kabur, lumpat. Teu heula we pernah nepi ka jalan untung we kapanggih. Soma harita anu cengkat. Alena. Orang jalan-jalan yuk. Orang jalan-jalan kemana? Ya kemana we? Istilah orang tuh jalan-jalan. Tapi itu si Nyai kumaha? Yang baik dari si Bibi. Soma harita. Alena harita. Nu tingku nang asa wegah diajak jalan-jalan teh da biasa na kita bantah kada jadi salakina. Alim Kang Emang kunaon? Soma harita nu ngarasa aneh pemajikan anu ujung ngebantah. Biasana kita ngabantah. Alena acara lulus mendingan bobo. Kalena harita bari imutnya gede nyu turun panona neuteub seukeut kiceup panona teh. Soma harita ningali pamajikan anu kawas kitu harita tiba imut we ngagede nyu. Akhir-akhir ieu pamajikan anu memang beda kamanehanana. Dikepna beda, nanaona beda, barang daharna kadang-kadang sok beda. Piraku hayang dahar dina pisin. Anu sok biasa nage dina piring anu alus nu gede, ieu mah dina pisin, cukup saketengah pisin. Daharna teh geus we. Teu beunang dicarek ieu. Dicarek kadang-kadang sok ceuring, kadang-kadang cari mahbay. Aneh. Oh, ningali pamajikan kawas kieu, ningali naon ngaranna teh? Ningali Nadia oge kawas kitu. Soma dina waktu ayeuna anu geus ngarti tangtuna yen pamajikan atuh nu geus hamil. Soma anu memang encan sempet mau ka dokter oge. Teu heula sempet arek mau ka dokter oge teu tulus lantaran memang kaganggu aya masalah itu jeung ieuna. Para mitra kaum dangu sadayana. Soma neuteub kana jadi pamajikanana. Alena. Nya akang teh hilap puguh ge. Nanti gitu Kang. Alena. Akang cara kajakan Alena kapan ka dokter? Ke deui we Kang. Pingin ke deui. Alena ayeuna juga kandungan. Akang terang ti mana? Akang teh ahli dina bidang terapi. Janten akang tiasa terang. Oke ngarasakeun yen Alena ayeuna nuju ngandung anak akang. Mana sih Kang? Nah tuh akang terang kena ke dokter. Sanes ku masalah itu jeung ieuna. Perlu ari ka dokter mah akang kursa kada terapi. Ai dokter mah kapanan dokter ngaranna oge. Bisi aya keluhan itu jeung ieuna anak urang. Emang mah aya ira Kang ka dokterna? Dokterna tapi mah ayeuna pangintenan. Alena harita ungut-ungutan. Ayo tuh Kang. Ya tapi kadang-kadang yang dasarnya kadang geus heula Alena. Biar aku bade seksi kawas kitu. Ayo. Cek Alena harita diseuri imutnya gede nyu. Nu saterusna bretek Alena harita lumpat. Alena teu lompatan ih. Soma harita ningali pamajikan anu centil di sarua. Soma keur tiba imutnya gede nyu bari gogodeg ningali tingkahna jadi pamajikan anak. Anu leuwih centil tibatan si Nyai tungtung nama ayeuna mah. Ucerat-acret teu bararuguh. Tapi nah aya nu geulis mah tetep we geulis centil oge. Justru ku centil eta teh mentek pikayung-yungneun keur Soma.
Pamitra kaum dangu sadayana. Waktu nunjukeun pukul 2. Soma antukna pamitan kasih bibi, henteu kasih Nyai mah sok cenah hayang milu itu jeung yeuna. Sabab teu kop ngaringkang si Nyai masuk nanya hayang milu. Mantak lamun rek init-initan, si Nyai tara dibejaan, cukup we jeung si bibi. Bi. Oh, Naden. Abdi bade ka dokter heula ayeuna. Ka dokter bade naon sanu teu damang atuh. Ieu bade mareoskeun kandunganna Alena. Alena. Nang Alena nuju kandungan. Mudah-mudahan Bi, doakeun we. Duh, teuing nya mohon atuh ku bibi mah didoakeun ieu. Nya nitip ieu si Nyai binya. Mohon tenang. Omat. Ulah dugakeun lapang muka. Mohon bangga. Mantukna harita Soma jeung nu jadi pamajikanna ngaleos. Soma anu teu bisa nyupiran tang tuna kudu disupiran kudu jadi pamajikanna sanajan kumaha oge. Ngan kabeneran untungna teh dokter teh masih kena aya di komplek eta ngan pedara dari juru jadi rada jauh lumayan kurang leuwih meureunan aya 10 menit karena mobil oge. Eta komplek teh kasebut komplek gede. Tanggeus nepi harita ka salah sahiji komplek anu nanti ka sahiji imah anu memang tempat praktek dokter. Eta ngaranna teh nya eta dokter Rita khusus praktek dokter dina kandungan atanapi dokter kandungan. Rag harita mobil eureun curut penumpangna turun nya tana Soma jeung nu jadi sapamajikanana. Soma harita nu kudu ngantri heula kurang leuwih meureunan kudu nungguan aya kana tiluanana. Mantukna geus kagiliran Soma harita jeung nu jadi pamajikanana asup ka hiji rokangan. Soma urus sakadar mariksakeun ka dokter lantaran manehna geus apal ka kandunganna mah. Anu tetela kandunganna wanoja anu memang dikawin ku manehanana nyata Alena teh tetela sehat nakaranan cek dokter teh. Temalah ngucapkeun selamat segala rupa ka Soma. Nu saterusna Soma bage minta resep-resep pikeun kesehatan bayi. Atanapi si janin anu aya dina kandunganna Alena. Soma jeung Alena nu geus balik deui ka rayan mawa hate nu bararungah. Lantaran ayeuna geus bisa ngayakinkeun anak Soma teh tela awewe. Soma kacere pisan bungahna teh sirikna ditatap diusap eta beuteungna Alena teh. Sanajan anu masih kena rata lantaran usia kandunganna anu masih kena muda. Kurang leuwih di meureunan 2 bulanan leuwih saeutik. Tanggeus nepi ka imah Soma nu paling ditanyakeun teh nyaeta si Nyai. Lantaran melang nakaranan si Nyai lamun nepi ka kan leungit. Ka mana neanganna si Nyai? Jalma model kitu mah sok paur we, lamun teh mah leungit ti imah. Sok sieun dimanfaatkeun ku jalma-jalma jahat. Sabab tangtungan si Nyai teh nu kacida pisan geulisna. Nya rek teu kumaha sabab Nadia baheula atuh. Sanajan ngaran ganti oge da tetep we tangtungan Nadia. Hiji wanoja anakna jalma nu maha kaya. Anak yang terapi incuna Tuan Kalingga. Gek dua nana hari tadariuk sageus ngadenge informasi yen si Nyai anu memang aya teu ka mana-mana. Tamalah si Nyai ayeuna anu geus teler katinggal ditunuh meureunan. Dijajabkeun ka kamar harita blekak si Nyai mah harita. Pakaianana baki jeung disingsat-singsat segala rupa da buka buahan jelema anu teu boga pikiran teh ya. Rasana budak leutik meureun rasa ditu jeung ieuna. Gek harita diuk sampe sare teh panonna peureum. Ai sukuna harita nu ngajogo dina kursi. Sedengkeun celana jero jeung sejabana geus teu puguyuk sawe ka mana meni. Alena nu ningali kawas kitu harita gura-giru nutupan harita si Nyai terus dibawa ke kamar. Bari sakeutik ngareret harita ka Soma. Anu memang teu ngaleret ieu sama mah. Sabab manehna bade geus kuat itu jeung ieuna cukup pamajikan oge. Teu kudu nu lainna deui. Nyai. Teh
cek Nyai harita kadenge sorana oge nu rada mareumeul lantaran heueuh beureunan tunuh teh ya beureunan. Ayo ke kamar yang tadi yuk. Cek Nyai harita. Terus najung nangtung si Nyai tadi kaleng harita ku alena dibawa ke kamar. Jepret panto dikuncikeun sok sieun soma asup beureunan si alena mah. Da sanajan kumaha oge tetep we sok paur atuh da keur masih Nyai mah budak kitu diongko. Paur temen ku soma kumaha teh beureunan. Padahal mah da soma mah teu ieu lamun niat mah ti kamari we soma mah. Ngan nya kitu majikan oge sieun beureunan. Aja sok sieun jeung ieu. Alena harita anu sare ngeukepan si Nyai bari tepakan bujurna. Atuh si Nyai harita reup jempe. Nu saterusna si Nyai sare. Alena harita nu cengkat bari neuteup seukeut kana beungeutna alena atau bari neuteup seukeut kana beungeutna si Nyai anu ibra sare ngagebra. Bari anggal harita di tatangkeup dibere boneka harita boneka geus tekil eta boneka teh teu daek lesot terus dia cecepeng. Alena dina hatena ngarakacak sedih karana siga ningali si Nyai nu kuas kitu. Ya Allah, dedek teuing si Nyai. Nadia, kunaon si anjeunna jadi kieu? Sanajan aing saingan jeung Nadia, tapi aing ningali kieu bener-bener teu tega ningali Nadia. Dedek teuing Nadia. Aing kudu ngurus Nadia. Kudu nepi ka cageurna. Cek alena harita nu ngusapan kana buukna Nadia. Deudeuhna keranan teuing kunaon padahal mah baheula pernah dicabok Nadia teh kumanehanana. Tapi ayeuna ningali Nadia teh teuing kumaha, asa deudeuh, asa karunya jeung watir ningali Nadia. Pang nama anu geus robah wujud meureunna lobah kalakuan. Tina baheula tegas, tina baheula kahiji nonteng marupakeun hiji pamimpin, tapi tatela ayeuna Nadia geus jelas-jelas robah dina sagala rupana, geus eueuh jiwa pemimpinan. Nu aya jiwa anak leutik umur 5 tahun. Nadia anu tibra sare harita tajongjongan diteuteub ku alena. Tanggeus coba neuteup Nadia bari nyimutan alena deudeuhna karanan sigah lanceuk atawa sigah inung kada jadi anak. Alena harita keluar deui jepret panto dikunci deui tilu naon teh nya ditutupkeun deui. Kumaha geus tidur. Entos kah? Kunaon nya? Alena bet jadi sedihna karanan ningali Nadia. Soma nu neuteub seukeut kana jadi pamajikan anak. Berarti kamu benar-benar orang baik. Maksudna Kang? Kamu jeung Nadia salamanan teu akur. Saingan. Teu malah kamu oge pernah nyabok Nadia kapan? Ayeuna kamu boga perasaan bageur, boga perasaan nyaah deudeuh ka Nadia. Memang jalma teu hiji tercicing dina hiji martabat. Ayang kadangkala aya nu alus jadi goreng, kadang-kadang anu goreng jadi alus kapan? Nandakeun hate sasaurang, hate seseorang. Itu bisa diprediksi, Alena. Kamu notabene orang bagus, orang baik. Tetap kekayaan kumaha kamu tetap baik. Kamu bageur. Alena harita nu kolehe nyarane kana tak-takna soma nu jadi calakina. Teuing kunaon lamun soma ngomong teu asa nyerep nakaranan kana jantung manahanana kana hate manahanana. Anu tangtu sok digugu itu jeung ieuna. Ngomong naon-naon soma. Memang Alena teh kasebutkeun wanoja anu memang bageur. Nurut sanajan kumaha oge teu pernah bedegong, teu boga ngarasa yen manehna teu boga harta itu jeung ieuna. Boga perusahaan cek paribasana karaoke jeung restoran segala rupana. Teu Alena. Komo ayeuna da. Salakina anu boga perusahaan kasebutkeun boga usaha. Ahli di bidang terapi. Lamun dibanding-banding jeung manehanana nya sarua we pendapatan salakina jeung pendapatan anu jadi anu manehna. Pedah bedana teh manehanana boga perusahaan anu ngamodal sedengkeun salakina boga perusahaan ngamodal ku modal guguru jeung tatapa tangtuna. Tapi hasil namanya sarua-rua keneh matak ayeuna soma kasebutkeun jalma jegun. Jalma jugala jalma anu loba duitna. Teu aneh lamun soma misalkan belo-beloan hartana.
sabab anu mere oge nu ngarasa cager panyakitna ku Soma. Jalan-jalanannya teh Soma suka ngelantaranana para segan-segan atuh da. Soma anu dibere duit tara segan-segan. Soma dibere harta kadang-kadang aya nu mere imah teh mah ku Soma ka Soma kadang-kadang diterima kadang-kadang teu ningali heula situasina Soma oge. Ningali heula saha nu merena, ningali heula saha jalmana. Soma anu ayeuna geus maher dina sagala rupana geus kajojo ka mana-mana kasebutkeun. Dina masalah ngubaran geus teu diragukeun deui ku sasaha oge Soma mah. Memang Soma ahlina. Soma anu neuteup seukeut kajauhna. Sanggeus mamatahan nu jadi pamajikanana harita Soma pok ngomong deui. Alina. Kang. Kurang sekedap deui teh geuningan bari kadu dede. Kalena harita bari ngusapan kana beuteungna masih kana lepet we. Kalau rasa anak kurang teh kapanan istri bari dialana naon. Nya teu langkung akang we. Oh, teu langkung akang. Mari kan anak akang. So alena keur sadang ngandung. Kata orang emut geulana mina masahanya. Kalena harita bari imut teh geuleung bungah nakaranan kali jadi salakina kos kitu. Waktu anu beuki nyerelek harita kapeuting Soma jeung alena nu can sarare keneh harita jam 8. Sedengkeun Cinyai anu tadi disarekeun ku alena tibra we ngaguher. Nu biasana sok hudang tengah peuting growok Cinyai ngagrowok. Ngageroan kalanjeukna nyatana ka tetehna nyatana si alena. Nu diakukeun ku alena nyatana lanceuk manehanana. Soma jeung alena harita anu asik-asikan we di kamar meureunan ningali waktu oge geus jam 11. Alena anu ngarasa bunga tur bagja lantaran tetela salakina anu beuki dieu teh beuki nyaah ka dirina. Alena anu geus masrahkeun jiwa jeung ragana kana jadi salakina top teh teuing kumaha-kumaha ge kitu meureun pikiranna. Nu mantak alena ayeuna nepikakeun ka kandungan. Dipoe kapoe kahirupan alena anu ngasuh si Nyai nu dianggap adi nu dianggap dulur. Geus jadi kebiasaan deui, geus apal adatna si Nyai kawas kumaha. Soma oge geus teu bireuk deui ningali si Nyai nu bulakak-bulakek kadang-kadang teu make pakaian. Soma anu geus biasa ningali si Nyai kelakuan kumaha oge sanajan memang dina hatena sok aya deg-degan mah ngaran-ngaran heueuh da alena teh. Atanapi Nadia teh kasebutkeun teh si Nyai teh karebutkeun Nadia baheula. Anu keur normalna pernah ngagempa teh ngenag-ngenag jajantung manehanana. Sanajan nepi ka kiwarigi Soma memang tetep we mika cinta ka Nadia mah ngan pedah henteu secara terbuka cukup dina hate we. Yen manehanana tetep mika cinta tur mika bogoh ka Nadia. Tapi ayeuna geus boga pamajikan tangtunan goreng keur Soma lamun teh mah nepikakeun ningalikeun kana jadi pamajikan yen manehanana bogoh. Cukup dina hate we. Tara bergerak itu jeung ieuna. Tara ngalakukeun itu jeung ieuna. Soma nu notabene ahli dina bidang urut. Ahli dina bidang ilmu kabatinan. Mung kapangaruhan kuno kitu masalahna. Kecuali dikawin. Teu karasa 2 bulan setengah alena anu ngurus kawanoja anu ngaranna Nadia atanapi Nyai. 2 bulan setengah hiruk pikuk si Nyai anu beuki dieu can bolo-borah katingali lantaran can diubaran ieu ku Soma. Sabab Soma anu memang geus apa kudu nunggu heula 3 bulan. Berarti tinggal 1/2 bulan deui. Alena bakal mimitian ku Soma diurus. Pada jeung tangtuna we moal ngalakuan langsung cager. Tangtu bertahap.
Soma gitu gagabah, Soma anu geus ngarti. Sanajan cek alena kudu buru-buru diobaran, tapi Soma anu tangtuna apal, ketakna kudu kumaha, kudu iraha ngobaran. Leuwih paham, leuwih apal, tur leuwih ngarti tibangatan anu lainna anu teu boga ilmu panemu jampe pamake. Dina hiji sopoe harita Soma anu memang jalan-jalan teu make mobil, teu make naon memang heueuh karena mobil mah memang teu bisa, karena motor oge teu bisa Soma mah. Jalan-jalan we sedengkeun alena mah di imah harita beberes bari ngasuh si Nyai. Soma anu memang hari libur dina waktu harita teh eueuh tuh eueuh pasien itu jeung ieuna. Jadi meureun kasakali jalan-jalan we sorangan harita make jaket lantaran kayan tiris isuk-isuk teh. Make jaket diasupkeun leungeunna ka jero harita, renyun harita Soma bari udud. Lempang harita lalaunan rurat terat ka kenca ka katuhu ngurilingan komplek. Anggeus seubeung ngurilingan komplek Soma oge kaluar ti komplek. Ditanya ku para security harita nu ngajaga komplek. Pak dokter bade ka mana ieu? Enjing-enjing keneh. Biasa we, Pak. Jalan-jalan yeuh. Mumpung hari libur. Oh, mungun mangga atuh mangga. Cek security harita mari mararangut takeranan. Sabab nyaho ilmu panemu jampe pamake Soma teh lain kur ungkur dina ulin bela diri. Lain kur ungkur ulin dina terapi. Ilmu panemu jampe pamake Soma oge mencakup kana ilmu bela diri anu hebat nakeranan. Loba jago-jago anu geus pernah gugur, loba jawara-jawara anu geus taak. Para preman anu buktina Tuan Tabro nepi ka kiwari Tuan Tabro teu bisa kumaha-kumaha ka Soma. Nandakeun Soma hiji lalaki anu memang hebat dina sagala rupana. Soma anu keur ngagendig harita diklaksonan ku hiji mobil anu mana eta mobil teh mobil sedan. Did reg harita Soma eureun sabab eta mobil teh eureun ngisi ka dirina. Soma? Harita Soma, Nabila. Dek Soma harita deg Soma harita deg-degan. Sok sieun Nabila harita hayang milu ka imahna. Sabab sok itu ieu Nabila mah nu memang tabena Nabila teh bogoheun. Soma bade ka mana? Cek Nabila harita bari jero turun harita nu seterusan nangtung hareupeun Soma. Keluar tina mobil. Akang bade jalan-jalan di tepung ge. Kumaha kabarna Nabila, sehat? Saya Kang, Akang kumaha kawalarna? Akang oge pangestu sehat ya alhamdulillah ya ini mah. Cek Soma harita bari neuteup ka Nabila anu beuki gede teh. Beuki ka geulis wae. Kumaha kuliahna? Nama Nabila perentos damel neraskeun untuk kuliah deui kapan neraskeun perusahaan almarhum. Neraskeun perusahaan almarhum. Cek Soma harita nu dak dumadak poho. Perusahaan almarhum teh maksudna toko anu super gede. Ayeuna mah lantaran loba kamajuan sageus Jepang harita ku Nabila. Di toko teh di Bukit Paris. Namun Nabila kan teh di Bukit Paris. Nabila mah tetap di Bandung di diana teh tetap di dieu. Oh, Nabila di dieu. Namun samingon sakali ka Bukit Paris ngontrol biasa. Oh, saya tuh gitu mah. Nabila mah asa sedih nakeranan Kang. Emang nu sedih kunaon? Nabila kadang-kadang sok emut ka almarhum. Sok